Kuring emang lahir di kalangan menak. Kolot beunghar jeung naon sagala ku kuring hayang ge pasti moal aya nu teu kacumponan. Bapak kuring emang geus beunghar ti leuleutik. Ngan hanjakal bedah manehna ngarasa beungharna ngajadikeun manehna adigul, agul ku payung butut, adian ku kuda beureum. Heueuh, eta pisan bapak kuring mah. Tapi mangsa manehna geus kawin jeung boga budak, si bapak kabang balerkeun manehna ripuh ku pamolahna sorangan. Ayeuna kudu gawe unggal isuk nepi peuting. Waktu pisan jeung nu ngaranna keluarga. Bongan diri ngarasa aing pangbeungharna, asa aing pangsagalana, tibana usaha keluargana bangkrut. Manehna ripuh sorangan kulayaban kaditu kadieu neangan pitulung keur ngamajukeun deui usahana. Mun geus kitu rek gulung tikeur kitu karek weh karasa hirup teh teu salilana bakal diluhur tuluy lamun geus kitu jadina. Si mamah unggal poe teh arisan we jeung arisan. Balanja kaditu kadieu cenah mah kamol anu gede. Meuli emas, meuli baju, meuli kantong, meuli sapatu, sagala dibeli. Ninggali tatangga boga barang nu anyar mung kaelehkeun langsung indit. Manehna meuli naon nu leuwih tibatan tatanggana. Lamun teu dicemponan ku salaki, goreng lakuna, ngadat eueuh tungtungna, ngaceuwis matak jangar kana sirah. Nah kitu, ai jadi pamajikan teh kitu. Ayeuna kabeh geus muter, roda nu tadina luhur ayeuna malik. Kabeh kasusah, ujian teu eureun-eureun datang di keluarga. Usaha ti kolot nu cenah moal beak 7 turunan, ayeuna ngan saukur hutang ngajung-jurgan. Arisan anu tadina cenah bisa nulungan dibawa kabur ku baturna sorangan nu ngewa ka pamolah kolot kuring. Na ai hirup kuring kumaha jadina dibere beunghar ge teu pernah ngarasa bagja ku nyaah kolot. Komo ayeuna dibere ripuh. Na nya ieu teh mangrupa teguran ti Maha Kuasa. Tapi kunaon bet dibere ripuh oge kalakah beuki balangsak ieu hate kuring. Ngecerit hate kuring ngecerit satarik-tarikna. Iraha kuring bisa ngarasakeun kebagjaan tinu jadi kolot. Lain urusan materi nu kuring dipikahayang, tapi ngan ukur hiji Gusti kanyaah ti kolot anu can pernah dirasakeun. Ti leuleutik geus diditipkeun ka aki jeung emah. Budak keneh ditinggalkeun ku kolot. Nah nya kuring bakal bagja lamun geus taya di dunia ieu. Nah nya kuring bakal bagja lamun ieu napas geus eureun. Nah nya kuring bakal bagja